Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nunulungan nu utar atur ke urusan urang sadaya Allah Masya Allah karim urang menang untung urusan Allah urang menang rugi nang Allah urang keur mejehna salu nang Allah urang menang musibah nang Allah itu perkara keluar tina aturan Allah. Kullu syai'in biqadaillahi wa qadari. Sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah. Nu kaluar ti qada jeung qadar Allah eueuh. Puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kumaha ge narima urang kana keputusan Allah urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah urang dagang ti mimiti lah sapila dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah urang ti tajong musibah nang Allah urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh naon hiji jantung halo aju naon deui paru-paru lah tereh tah mah pernapasan kan tah mah saya sok ngomong gitu maksudnya pan urang teh bisa sehat teh napas ai paru-paru mah pan urusan napas aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh kene teh makan napas jauh tapi kan ai urusan asma mah teu paru-paru teh urusanana ya ai aju naon deui darah tinggi je tah mah panglima kabeh tah mah penyakit panglima tah mah aduh ya ieu atas cek urang teh aing ngadenge kamari pengajian horenganan kabeh ge nang Allah emang sih nang Allah ya lagi ngomongna sangeukeun ayeuna nama nang Allah kabeh ngan kieu-kieu teuing jeung eta atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah jah urang inget ka dinya maka bagian nang Allah tah deres aing ngaji mah deres aya sadar aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain Sidna Husain boga anak ngaranna Ali wali Sidna Husain waliun min auliyaillah silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas boga anak Ali hebat datang tamu ke Ali Sidna Ali assalamualaikum waalaikumsalam cekna calik aya naon cek ngomong Sunda iya cek gara teh dek usul urusan dagang maksudna kula dagang cek gana terus bae teu pernah we ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung cerik Ali bin Husain cek kok cerik inghak-inghakan terus bae sager deui barang sager deui ngomong deui Sayyid cek gana teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cek gana tani dia batur babaragus cekena tapi nu kula mah teu wudu be cekena aya ya jang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mah ngan teu cara batur be cerik deui cerik deui bae pan
cerik deh bae cager ngomong deh iya cekira teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulah naon tilu musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara tilu musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan kana leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat tapi lolobana jelema nu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa leungit onta ceurik luar biasa leungit dinar dirham ceurik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leuwih teu pernah dicerikan eta tamu kieu di oge cek lain tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poean lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poean beuh kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyengcerikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna 82 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sia leungit motor Beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu aki-aki oh ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun tunggus kadukun untuk kuari anu geus beak 25 juta kula yang sia goblok apa tolol sih leungit motor beat ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang saya jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teh dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah inget-ingetunana terus baik malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ke kuari inget ras hate asana nyongkelit jas hate ai hudang mereren jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget keneh tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah tadi pirale
cicing beta tamu. Bener. Kedua naon teh? Nu kadua musibah rezeki. Maksudna musibah rezeki teh kapan geus catetanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh. Poe ieu poe esuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari cijamolo ka perkuajen teh goreng adag-adagan ge. Nu jadi masalah musibah dagang, musibah usaha, lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak ada perhitungan halal atau haram. Taya kamu musibahan rizki model kos itu teu pernah ditafakuran dijadikan iktibar. Padahal lamun dagang, lamun tani, mun usaha manehanana make perjalanan nu halal, usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan, disodakohkeun, disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran, kemudian hasilna ganjaran, kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran, disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran, dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran. Da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran, tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran, didar bakal jadi laknat ti Gusti Allah. Musibah model kos kitu kunaon teu dipikir. Laporanana ngan sakadar leungit ieu, leungit itu, kurang ieu, kurang itu. Aduh. Sugan teh didoakeun. Orang dicarekan, lain carekan. Urusanana ieu lain jang sia engke, jang tahun 2019. Jelema loba nu kos kitu. Tuh, tahun 2019. Di mana? Itu. Kuari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba. Belah ditunda kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh. Juru tulisna, saksina, pelakuna geus jelas kabeh. Eta teh neraka kabeh. Wari mayoritas teu bisa. Bank anu ternama, bank anu keliling disebutna bank naon kana? Nyarahol kabeh tarolol goblok. Sia, dasar pemain bank kabeh meureunna. Ya Allah, ya Rabbi. Kunaon? Lain dadehem tolol. Sia datang ka paeh bank keneh bae. Kita urusan rezeki musibah. Ketika orang make duit anu haram, nyokot lagi geus neraka, ngagolangkeun lagi ka neraka, hasil lagi kan jadi neraka. Ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae. Kabelah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae, moal jadi sodako. Tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain. Aduh. Cak tamu teh aduh. Lain aduh. Aduh. Tuh. Moal keteu teh hirup teh. Make jeung asal bae, moh kumaha carana ieu hayang kebeli motor. Teu bisa meuli motor teh kredit. Nah, ieu kredit. Dua harga, satu benda, dua akad. Iya nu bahaya ge, kredit khusus kredit halal. Kontan jeung kredit akur harga halal. Iya, satu benda, dua akad, beda harga. Haram. Kuari naon atuh mun teu haram kuari. Naon itu? Hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji. Asup deui kaburu paes ya dikirahan ngeureunana ngredit sia. Jita Ali bin Husain musibah. Cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh. Kunaon? Teu pernah diperhitungkeun. Masyaallah karim. Duit tukos karan. Deuk masuk. Ya Allah ya Sayyidina Umar
begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian dua teu daek ngarobah tempat tilu teu daek ngarobah dahar padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak dua patempatan jasok katatamuan ke panti berbagai penjuru daerah tilu dahareunana atuh Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar cerik nyencerikan masyarakat asaras ingat cerik telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake mun eta diseuseuh itu dipake geus disiap-siapkeun ti Baitul Mal nya mambunge mereka hiji kedua ieu tempat teu layak jeung seorang gubernur tilu tempat-tempat makanan jeung minuman opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman bener anjeun kitu leres ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teu daek ngarobah kitu bae kumaha kieu ya Amirul Mukminin abdi dibere mandat alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina adapun urusan pribadi abdi urusan abdi boga baju ngan sakikeuna lain teu kabeuli teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah tapi abdi teu hayang hiji nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal abdi ge siap jangan bangun pribadi jang pribadi abdi tapi abdi teu nomor katilu urusan dahareun jarak masyarakat mah dibere pedah tempat nah hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae cek Sina Umar bener oge teu naon hubunganna urang boga tempatna bagus tina emas tah tapi dibere kadinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe nu kumaha emas teh emas urang make batok tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam iya make santen semua amis ya Allah ya Rabbi Gusti diindogan setik wah dadak geunah jasa tempatna batok nu tadi emas tapi bubur geus 5 poe naon hubunganna dahareun jeung tempat tamangan sakarang babanggaan doang ge Fudoli adohnya nama boh lamun diondang teu 5 gelas terjadi ceramahna kudu 5 ge numpul dek ambo budak numpul dek mun cecekelan terjadi kudu cecekelan keur ieu bari geus tobat tuh sia mah dasar hasud tuh ala salalaon mane Salman cek Umar matak teu hayang hiji besi dianggap teu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh
ya Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng cak Sidi Umar kagagas cak cenah ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul coba iya mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul mana ye cenah ieu mah budaya leg-leg Gus ya budaya leg-leg Gus ya ayo kunaon teh nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah ulah leuleuh ka dieu sia mah mangkos kieu mah bangka waras sia mah geus atuh minimal urang geus salat-salat bae mah nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah ieu mah pan lain aya deuk salat make batik giliran ka pasar make jubah deui kabeh pajar supi gara oblok kabeh ge tarolong atuh ya Allah hari ngaji mah biasa bae deuk salat make biasa bae meuli ka pasar udang-udang dipake Masya Allah bener mana edan lepas nomor kedua na urusan imah sapira imah ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna jageninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu mah nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek Sidina Umar kagagas baheula urang bareng katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus tadi pasar Ambalaya tapi geuningan anu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa cek Sidina Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga tamah urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sidina Umar jeung eta nu milu ge careuri kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju urusan imah bareng Salman anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami mah dek saaya-aya bae tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung coba kiai nu kuat saudara marilah kita sama-sama membangun masjid aya nyana nyokot duit masjid tolong akan pun sia kumaha narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu keuna ka para pemimpin cek Sidina Umar Malikan Aduda raja anu diktator
Can lepas tidak obrolan eta horenganan disatukanin eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak Imam Amirul Mukminin nyaleutik Jakarta tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha cek tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya kaya sanwani kasih nauma setan ge siulu sia juga wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah kasih dina Umar Amirul Mukminin teu embung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing harulang naon garwa lah ora sira dangkak sira mah ora weruh garwa ngauleung mah jadi naon garwa bikang sia mah bikang Ih dicelongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh teu paham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah aya naon permasalahanna cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin oh Abah Abdi cek Siti Hafsah mohon kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minahin teh kana hate ngomong kos kitu teh aduh asa dikipasan teh kan ini kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina sargep we kitu teh insyaallah puyang ngadanya dan lain ngomong tersebut ayo urang mah teh ya nomor kahiji asana geunaheun kana jantung teh sebeuh perasaan asal dibawa kos kitu beta urang Tangerang mah teh aja bae sia-sia aing teu bisa diajak lemes teu bisa urang di dieu orang luan gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh di kamarana tuh kan bahasa di Gelam teh di kamarana nah gitu bahasa di kamarana pas gitu tapi lamun pondok di kamarana emang sia lain deui kan tah coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana
tuh percaya siapa ini kurung kuno non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilawut ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti oh cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor saha anjeun batu Habsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat tileutik nyaho jasa ka karakter abah maksudnya teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama atuh geus abah mah mantak disebut lagi Al-Faruq mantak lamun imah urang diteudeunana tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli moal daekeun sieun bareng leup wow jok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna itu sieun bareng leup penghuni yo pohara malah mah aing eleh guyana cak setan bisa ya pengangkatan setan dari manusia saja. Oh keterlaluan jasa setan. Nah, ayo guys orang bareng aja Siti Aisyah. Yuk datang bareng, Ayah naon cik Sina Umar teh. Wahai ummahatil mukminin, abdi kenging laporan-laporan ti para penggede Madinah. Soal naon? Hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh dek mang melikeun ci akur jeung maneh Salman kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan ummah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae tilu soal iya tempatan cih percis amat kumaha cerik di sini Umar Aisyah Habsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup ngileuk ada duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh pernah teu Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula kusadu mah jadi Amir Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke cek Kangjeng meureun ka di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana heueuh oge nya makana sapira baju hayang sakumaha sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake kasieun nu mantep ketika aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khatib make jubah disengsirikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengsirikeun penggede teh madak disengsirikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh mah Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teh dilawan salah urusanana pan ieu mah urusan nafsu ngaleos teh kiai teh di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban pajar hahabiban pajar khokholipahan ini kudu disesuaikan sumutna ya. Sia naon sia masih disesuaikan sok aya. Sok si sembarangan sia ngomong ke surga hayang. Lain cenah jubah macam teh mah di Arab macam oh ieu ge naon karang-karana di Jidah urang Yaman tukang mawaan barang make jubah. Atuh nu eta tolol. Si maneuleuna si nu eta. Tawa ingatkan ini budak korengan andi dia mah kiai kabeh
tukang-tukang mawaan tas kiai caknya pan orang-orang Yaman papan mereka ieu kabeh budak di urang mah kos kitu teh cuma kiai caknya orang di dieu kiai kabeh atunya mah sasalaman nu eta teh ini cium tangan parah ini eta aki-aki baca teu kadenge dongeng kos kitu ini ih Masya Allah hajupan ngomongnya akan horenganan di dia memaca Quran kabeh keur digawe ge maca Quran bae kabeh itu nyamun eta bahasa da tolol tadi di ininya atuh barang ditanya urang mana tatang aja pengen dipaingan atuh sapira pondok nyaho naon nah ieu mah urusanana nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Nariyat, Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng. Tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah, Hafsah manehkeun bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng? Henteu. Pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya. Naon cenah? Isin cenah ka Gusti atuh Kangjeng bae isin atuh komo kaula ya cek Sayyidina Umar inna fil akhirati aqabatan saenyana di akhirat loba tajakan-tajakan loba masalah-masalah loba beban-beban tuh loba beban di akhirat teh tanya ieu tanya itu nah nu paling salamet adalah al-mukhifun jelema anu ngentengkeun beban di dunia ketika di dunia ngentengkeun sorangan lah sapira baju lah sapira imah lah sapira ke bae di surga tah di dunia na dielah-elah bae nah al-mukhifun ngaranna cek Sina Umar di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duitna ti mana kendaraan menang ti mana eta kan proses kos kitu kan angel komo nu pamajikanna opat mah nu ieu jadi tanya-tanya tah hade ge tanya malaikat diem lu aduh dagang karung nih ditanya ayo sabaraha jenis karung ayo coba nah kemudian cara dagangna kumaha modalna ti mana ka mana jeung kumaha di ka mana keun teh duit karung teh mangkaning neraka geus tiba asal ditanya bae di mana eta nang ti mana eta suruh neraka nya geus kieu bae aduh sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung sanggeusna dihitung ngaju leuwih kon teu dibalikeun deui aduh geus katarima ju duitna eta nu digunakeun pake dahar pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka alah cak aja pending geus abdi bae teu ditanya maning digejeburkeun mah gejeburkeun capek uleuh Dailah inna fil akhirati aqabatan di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa nu pang salametna al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq ai maneh maneuleut teh sugihna ai sugih teh di aku kitu ku Sina Abu Bakar henteu kula teh nuturkeun Sina Abu Bakar belah dituturkeun Kanjeng sugih teh pamere Allah tapi teu pernah ngaku kasugihanana jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus bahkan Kanjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar aya Abu Bakar aya suguhan tamu mun eueuh nyana tamu kalaparan ketika dek balik Abu Bakar boga teh jang ongkos aya mun eueuh nyana mau bisa balik tah sugih teh mun kos kitu mah masalah tuh nyana teh perang sabaraha ribu onta tah sugih teh jang kos kitu
tinggal urang we aing ge kos kitu teu percaya dulur hayang numpakan ge teu beunang kana mobil teh sakalina numpakan dideleukeun kotor sendal aduh cak adina teh ngomong deui naik mobil si eta emang gua gitu capek kotor saeutik bae ge beung rewang bae kan mobil teh kudu kumbah mobil teh kudu anu ngumbah ge bakal ngomong kaduhung naik mobil eta sakalina aing naik kos kitu geus teh hayang aing mah moal deui aing naik mobil kos kitu lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak pan naik mobil teh ngeunaheun deuk liuk kumaha bae ngeunaheun deuk naon dadek naon jadi urang jadi raja kan ngeunaheun di mobil ieu mah lain pan asal ngitukeun ulah tukang teuing aing ieu dia kahalangan sia pan teu jadi raja hah deuk ngarokok mobil ngarokok di mobil bau jadi nyiduh bae sia mah nyiduh bae geus keluar ulah naik mobil ieu ambo sakalina utah tuh kan aduh jak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia sugan teh sia teu kampungan goblok ya mobil aing kautahan mobil mewah tinggal mobil mewah kautahan ada ditinggalkan bung tah ieu urang naik mobil teh supaya bebas itu mobil teh dunia jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain asal naik mobil eta bae ngageter-geter heueuh ieu muka lawang mah lalauna ngagebruk budak mah mobil aing ajur buset ai selem kana teh gas aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas kana teh emang meureun sakarakter jelema mah dah aya bebas naik truk karak bebas atuh lain jelema barang tah mah tah ieu cek Sidina Umar di akhirat bakalna loba tanjakan jeung loba beban-beban kang salamet ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kanjeng Nabi boh kajen teuing di dunia kula susah kadeleuna kula teu senang jeung teuing moal kebal di dunia mah Masya Allah cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapak kos kitu cek kula ge nya nama kos kitu ge urang sakit ge kunyana teu ditampilin nu geus bau nya nama pedang tilok disarangkaan kan nya nama tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul mal lamun kurang ada harti Baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beuteung kula moal coba-coba diresian ku duit Baitul mal cek Sina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beuteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai wah cek Sina Hafsah pun ngamuk ka dieu ka ditu kan tadi ge kan ulah geus ngamuk da padi urang balik isin Pak lamun kiai ngadahar duit pamarentah ngadahar duit sultan geus nu kos kitu mah beres da ka kiaiana teu aman nyekelan ilmu Allah geus moal aman saya tiga-tiga can komo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna teu Siti Hafsah ka proposal ge aya tah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat mun dicaritakeun mah mun dicaritakeun nyanangan nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran
Salim teh jujur dan luar biasa. Ketika datang seorang raja, nah tinggal lieu sahabat. Mana Salim kan di Baitullah keur ngadoa bae. Boga kepentingan dunia kan mana? Jangan nyeleuk. Boga kepentingan aya ka dieu kula. Beres jangan ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di mana yang ngadoa tadi boga kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula mata semua aduh cek Salim teh kula hayang nurutan sina Umar hayang nurutan sina Abu Bakar hayang nurutan Kangjeng embung kasihan ieu duit ku duit haram mal kebal deui hirup cakiana teh begitu datang brak tah butuh sabaraha deui tah nyana indit masyaallah ku bari mah kieu cek cenah ieu duit dikumpulkeun kabeh eta naon eta duit cek ti saya ti raja boh maneh mah untung cek nu sajen teh maneh mah untung diperhatikan ku raja datang ka dibere duit ceuriknya pan sia mah ceurik mangga duit ceurik dibere duit ceurik henteu kitu ke kieu bae tungguan ieu di dieu nya mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya serpet bae balik ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh tungguan barang balik teh balik deui ka dinya seseria dibawa berarti halal cek ada ieu Salimna geus pugus Salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah langsung aya nu ngudang Salim itu duit di atap haju kusaha geus dicokot ku anu kon alhamdulillah ai maneh teu kurang nu mantak embung kunaon besi kaganggu kahusuan salat kula besi kaganggu derajat kula engke di akhirat teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah ji jaga atuh kula ge kabagian saknya lah kayak gitu ya kitu mah kula embung atuh deui sia bae ulah nurutan aing henteu mun nya di akhirat itu Tuhan ka surga kula ka surga ngan handap derajat mong aing mah dibawakeun deui du dibikeun ka ditu teh hai sadu aya ieu bagian aya eta sia kunaon sih bisa jadi begitu mau aing mah Salim ge embungeun cek ieu teh lantaran ge di ka surga di surgana handap derajat komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka teh aya aing jatuh kami ge sarua cek ieu teh ya baheula makan kos kitu kuari mah lamun urang embung duit pamarentah kadiekeun nah mantep duit kene sarua gitu nah, guys pokoknya mah lamun narimaan duit kadiekeun pokona mah saya aing jadi penampungan anak geus teu inget kana halal jeung haram kuari mah teu inget husu jeung teu husu nya kumaha coba baheula teh kiai teh anti kasupan duit pamarentah ulah kiai mah ulah engke ilmuna teu manfaat henteu manfaat ulah sekali ulah kecuali gede Tasbih tanggung sejuta baik itu masa miliar tak kan anu mere enak kepotongan sia miliar rugi negara bangkrut bisa mah ulah lain darurat tah kan cenah geus bae anggap darurat tangkorak sia barudak Kulaisibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sakali moal keun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib deuk khairin deuk syarrin ieu kabeh ge meunang ti Gusti Allah teh huwa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang turun urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya harfi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa ma kataballahu lana tapi di dieu
dijelaskan diizharkan wa Allah tu alaihi rahasia tabarruk istilzad turui ka dieuna ya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan segala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab jelema mukmin mah fal yatawakkalul mu'minun mun kurang dibahas soal tawakal mah masih keneh panjang ieu mah musibah-musibah nu tadi jadikeun barometer tur dijadikeun itibar kade leungit dunia mah urang inget bae kunaon leungit umur henteu dua tentang rezeki wayahna supaya jadi ganjaran ti bibiti berangkat dagangna jeung sagala rupana make aturan anu halal tilu urusan-urusan anu katilu ieu adalah urusan lempangna urang teh horeng menuju akhirat diukuran teh keur nungguan ka akhirat lempang urang nungguan ka akhirat sedengkeun can kanyahoan apakah ka sorga apakah ka neraka jadikeun barometer jadikeun itibar jadikeun pembacaan diri ucapan Ali bin Husain Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah
ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu la ilaha kahiji Nabi Adam kadua